Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang mugi atunya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bilih dina danget ayeuna teh aya wargi urang, tetangga urang, kerabat, sahabat urang anu nuju teu dama, atuh urang sami-sami ngaduakeun mugi sing enggal deui didamangkeun secara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha para wargi? Tos segara raduh THR gitu. Aduh ya nuju usum cenah. Anu teh acan kapasihan tanapi sagarupi ge teh sawios ulah janten bang baluh kolbu. Nu penting mah nya sing sehat we, utami nama eta sing dipaparin kabagjaan sareng kalancaran dina usaha. Dina danget ieu pribados sejak mang dongengkeun deui neraskeun hancagarapan dongeng Sunda nu kungsi katunda jejer cariosna teh nyaeta si Onyel. Karya seratan pangaresana Dadan Permana ayeuna teh lebet kana episode 28 nya. Nanging sateu acan diteraskeun pribados teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingaan ka wargi-wargi anu karesa ngarojong karesa ngadukung kalayan ngabantos ka pribados ku cara di-subscribe, di-like, komen sareng di-share. Atuh nu teu acan nga-subscribe mugi ya wening galih kanggo ngabantos pribadosnya carana di-subscribe bae. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang enggal-enggal bae atuhnya ieu si Onyel teh urang teraskeun deui nya. Nanging sateu acan diteraskeun pribados oge bade ngabewarakeun atanapi ngainformasikeun nya. Ngainformasikeun yen dina channel Tilu JS nya nu aya pribados, aya Mang Embe, Mang Onyel nya, aya Mang Adul oge. Kaleresan ayeuna teh ngagaduhan rencana gitu bade ngonten teh. Bilih aya wargi-wargi nu tisikluk-tisiklukna nya utami na manu cararaket soreang Banjaran nya tanapi Gunung Puntang da caket Mang Adul. Bilih bade ngiringan berkreasi mangga tiasa wae dihubungi ke Mang Adul nya. Mang Adul langsung kana channel Tilu JS gitu. Kanggo partisipasi ngiringan, iyalah ngiringan berkreasi gitu nya. Kanggo langkung jentrena kumaha mah mangga bae ka Mang Adul engke nya dikontak. Atuh urang geura teraskeun bae si Onyel wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun Juragan Dadung digendeng ku Enden Alit nyaeta pamajikana nu sarua ngajurung kana laku salakina. Dina wanci harita teh atuh katingali keur ngontrol pagawe-pagawena nu keur ngagararap sawah. Pok Juragan Dadung teh kadenge cumarita. Sing balik atuh jamian kadag teh sia teh euy. Ceuk Juragan Dadung ka pagawena. Tah belah dia ya sing kanal ya mapok teh euy balik atuh sia teh gadag teh lah da digaji mah kudu ku dewek tah belah dieu nagawir ya bari atuh nuduhkeunana teh sirikna ku indung suku ari pagawe mah kangaranan butuh kana duit katambah-tambah atuh teu wani deui pikeun ngalawan ka Juragan Dadung. Manehna ukur bisa haget bae nohonan parentah Juragan Dadung. Ari Enden Alit ukur seuri we asa ngarasa dunya teh kakepeul ku dampaleungeunna. Wireh atuh hirup manehanana teh sasatna genah nyandang genah nyani. Asa jadi boga lalakon we sariring dumading dina kahirupanana teh. Sawah kebon nu sakitu ublug ablag
nuker digarap ku pagawe na numang puluh jumlahna tapi teu weleh we ku juragan dadung jeung Enden Alit mah kabeh teh kakontrolan ari pajarkeun mah cenah geus kawajiban ari dunungan mah atuh cenah kudu ngaping jeung ngabingbing ka pagawe tujuanana mah cenah supaya pagaweanana teh salian pitereh teh nyatangtuna kudu merenah ngan ari hanjakalna deui para wargi mangsa ngabejaan teh atuh ka pagawe nah dataya ajen ras-rasan ka papada manusia sakarepna we ieu juragan dadung teh. Sahabat jongjon keur ngamandoran nugara rawe teteh lah Enden Alit jeung juragan dadung teh atuh kapaksa kudu indit mipir kanu anggang ti pagawena ari kituna teh atuh kulantaran si Demplu harita katingali ti jauhna leumpang muru ka juragan dadung jeung Enden Alit. Enden Alit jeung juragan dadung geus hurti yen moal samati-mati eta si Demplu nyampeurkeun ka manehna lamun lain diparentah ubah oge. Naon si laing teh euy nyampeurkeun ka dewek sagala ceuk juragan dadung teu gegacida dina omonganana teh. Ieu akan dipewarang si Abah Guru pikeun ieu ngadugikeun pikeun naon sok-sok cing jentre langsung we tuh ngomong teh tong loba di dingding kelir genang siloka langsung bae satarabasna tuh euy ceuk juragan dadung kadenge motong caritaan si Demplu. Heuh sok-sok atuh langsung we kana intina lah naon sia teh ka dieu nah butuh ku duit atawa naon ceuk Enden Alit kadenge manehanana teh milu mairan carita. Disim abdi teh di piwarang ieu nyuhunkeun waragat sareng bakal anu nya bakal nu kubah guru teh ya gan ceuk si Demplu nyaritakeun tok moal bae atuh lantaran dititahna kitu cenah ku juragan dadung teh langsung kana intina. Waragat keur naon deui si oge teh cenah nya euy ceuk juragan dadung nanya ka si Demplu. Heueuh meuni asa hayo-hayohan wae si waragad tapi teu puguh geuning ngahasilkeunana aing mah ceuk Enden Alit milu nyarita manehanana oge ngagoongan kanu jadi salakina. Kanggo ngagaleuh landong si Abah ieu teh juragan sasatna mah anjeunna teh nya ayeuna nuju teu damang aing aya dukun gering jeung kudu ku waragad sagala kuat ka teu bisa ngajampe keur awak sorangan lamun lain mang maneh yeuh geus dikiprat mah ku dewek euy ceuk juragan dadung kadenge ngomongna teh ka Enden Alit. Teteh lah tuh sing horeng eta bah oge teh pamanna Enden Alit dikitukeun teh ku juragan dadung eta Enden Alit teh ukur mesem we muruku sunu sabab eta ucap-ucapan juragan dadung teh atuh teteh lah bet ngeramat kamale jadi nyabit-nyabit Enden Alit sagala sok sanajan memang bener eta bah oge teh mangna Enden Alit tapi ari kahayang Enden Alit mah entong bet kudu mamawa ka manehna sagala. Tong sok loba peletuk teuing lah nah mampu henteu sok-sok we atuh mampu bere mun henteu nya geus tong loba ngomong kejeung mamawa ka kuring sagala atuh ceuk Enden Alit kadenge atuh ngomongna jigah nu amek ayeuna mah. Sabaraha sia teh Demplu mentana sok ngomong. Waragad nama 7 benggol agan ngan kumargi nya kedah aya nu dipeser nya eta hayam tulak sareng kalapa 7 nya panginten lamun dijumlah jambleh mah lah aya kana 10 benggoleun mah ceuk si Demplu asal ngab we nyebutkeun jumlah duit teh nu penting mah pikeun manehna asal eta jumlah duit teh ulah kurang sabab atuh lamun kurang mah picadulukeun deui eta
Juragan Dadung kudu daek nambahan. Loba-loba teuing siapa? Tah, 8 bengo. Cek Juragan Dadung bari ngalungkeun duit teh sirikna dilagrage. Tah eta keur meuli hayam tah. Ari kalapana masih lain we ngala lah. Tuh dina kebon dewek deuleu, dek nu mana tah dek nu di dieu, dek nu ditungtung lemur pek we kumaha ilaing. Ngan omat sia. Ngalana sapaseun keur nu dibutuhkeun ku si oge euy. Cek Juragan Dadung nu katingali ku syariat oge atuh tina ucap-ucapan jeung sagilek tina paripolah oge. Salian ti boga laku anu teu matu teh manehanana oge kumen dekat cida. Cap jahe merege hese cek paribasana. Ari si oge teh geuring naon ieu teh euy? Jadi dewek nu katempuhan kudu ngubaran aing mah. Si Demplu anu ditanya kitu ku Juragan Dadung teu gancang nembalan. Ret. Si Demplu teh ngareret ka kenca. Ret deui ka katuhu. Mana geus sidik atuh kumanehna taya jalma nu deukeut jeung maranehna tiluan nu keur ngobrol. Si Demplu harita ngajawab, sorana ngaharewos. Si Abah Guru teh saurna mah pasawengi dina ngagaweannya ngirim teluhur cit ka si Darwati. Ari pek teh atuh kalah ka aya kejadian anu luar biasa eta teh. Nah, luar biasa kumaha maneh teh atuh Demplu? Heujing jelas ya teh atuh mun ngomong teh. Cek Nen alit kadenge manehanana teh nyarita ka si Demplu. Beungeutna katingali panasaran ngeunaan kajadian nu geus tumiba kanu jadi pamana. Sok cing tong waka ditempas atuh matakan ge. Sok tuluykeun heula kumaha Demplu? Cek Juragan Dadung bari muncereng ka Nen alit jeung ka si Demplu. Nya dina mangsa ngagawean teluh teh duduh madakan cenah kantong semara pusaka Abah Guru teh bet aya anu ngagegeweng ti kolong palupuh hagan. Nya tuh balukarna mah eta si kantong semarana teh nyelap ka dempet ku palupuh. Untung ti Sim Abdi tadi encing-encing keneh ngapuceung ka bumina. Tah nya ku di Sim Abdi ge dicokel ku linggih sagan. Nyada Bah Guru ne ciceretean pacarkeun teh cenah araringgis ku hinis. Tah ayeuna teh Bah Guru teh eta pusaka kantong semarna teh katingali nama bari sabelah. Mun tina hayam mah cigahna tugal eta teh. Malah nya tadi samangsa kuring ka dieu ge Bah Guru teh hese tiuk-tiuk acan atuh. Diukna kudu ditiukeun, mun geus nangtung kudu ditangtungkeun teh. Jadi lempangna ge cigah budak di Sundatan beh. Alah sia, nah boa si Darwati teh meureun boga dukun anu ngadekenganana meureun kitu. Cek Nen alit nyeletuk ngomong. Ah, jelema warirat kitu. Di mana mayarna tuh kudu minta tulung ka dukun mah euy. Si oge na we eta mah teu bade gawe eueuh kamampuan jigan heueuh we dudukunan segala atuh. Cek dewek mun teu mampu ngomong teu mampu. Pan ku dewek teh dititah melet euy teu mati, dititah neluh teu keuna malah jadi burut sagala eta si oge. Untung tah teu palastra oge gitu oge. Bade gawe sia dukun teh. Cek Juragan Dadung katingali manehanana teh taya pisan rasa-rasa sanajan kanu jadi emangna pamajikan ge. Bejakeun ya Demplu kasih oge mun geus teu sanggup, geus teu mampu ngomong. Lain kokolot bagog gitu. Dewek ge boga guru euy. Boga keneh dewek mah pananyaan-pananyaan anu leuwih mati, leuwih sakti ti si oge bejakeun. Mun si oge geus teu sanggup, ku dewek langsung bae engke disenekeun lah tuh manting. Cek Juragan Dadung ngomongna teh atuh meuni sombong ka cida. Buraung polontongna teh meuni beuki pikagregeteuh. Ari teun teh abong ka Mang Kuring dina nyarita teh meuni rajin disaruakeun jeung ka batur sia. Atuh ari erek dipake wadal mah nya kahayang kuring langsung bae we. Tong kudu menta dikawin heula sia mah meuni jigah nu ateul teuing. Make jeung kudu dikawin heula mimitina. Da dumasar kana syarat oge perjanjian dek ngawadalkeun teh kudu dikawin heula. Sia mah bogoh we ongkoh meureun.
cek den alit kadenge atuh manehanana teh ngabudalkeun kana kakeuheulna. Jadi weh tah tina kalakuan nafsu maneh teh jadi kalaka barabe kieu sia geus kieu deh kumaha. Cek den alit beuki amalkeun we ka salakina sabab ari sabenerna mah den alit teh atuh teu satuju kana kalakuan salakina nu ngajak kawin ka Darwati. Cok padahal mah da tujuan utama nama eta Darwati teh tungtung nama dek diparabkeun jadi tumba. Geus tong loba peletuk deuleu awewe malah nu penting mah emas reuncem pakean weuteuh imah pageuh tong pati loba turut campur ka urusan salaki lah. Cek juragan dadung ka pamajikanna, jog geura balik si laing demplu teu kenaheun dewek neuleuh si laing malah. Jong dek naon deui sia teh lain ngajadog bae atuh asa hulang-hulang teu puguh ningan. Sumohon agan punten ieu teh aduh salajengna tina anu tadi teh nya salian anu tadi nya kuring teh atuh kaamanatan deui ieu teh pikeun nepikeun yen agan teh nya kedah nyayokikeun bakal nu sakumaha biasa ngan aya amanat teh cenah hayam camanina jeung beh hideungna teh kudu nu asli atuh agan ulah nu dipikok heula ku geutah cau manggala nya sabab eta teh palukarna nya bakal teu hade na ka Abah Guru pon kitu deui atuh apes-apesna mah ka agan nyalira. Lah geus bejakeun ka si oge teu kudu make nyingsieunan dewek gitulah. Dewek mah di dunya teh yeuh loba dunya beranana loba harta yeuh loba klibuk teh harta nu dewek moal beak 7 paturunan deuleu loba dunya dewek mah moal sieun kuno karitu patut dewek malah dewek bisa mayar jelema sakti 10 siki mah mun dewek katulah ku urejit si oge malah deuleu dewek boga keneh pananyaan heuy bejakeun ka si oge teu sieun dewek mah sakira-kirana butuh meh hideung butuh hayam camani neangan sorangan duit na menta ka dewek tong ngagadageun ka dewek deuleu jog balik we lain bejakeun ka si oge ke cokot sorangan bakal mah lamun meh jeung hayamna neangan ke ku dewek dibayar ngan omat tong wani kokolingkong gitu ka si oge euy. Cek juragan dadu beuki dieu teh beuki muncak we kasombonganana atuh geus kitu mah si demplu ge teh nyarita deui dalah sakemek oge ngan leos bae eta si demplu teh indit ti eta patempatan manehanana ngaleos indit bari ngarahu atuh dina hatena lamun lain alona Abah Guru geus ditampiling sok ku aing piraanan ge beunghara teh jamoga meuni asa boga lalakon pisan jelema teh kitu cenah ceuk geurentes hatena si demplu. Ayeuna urang caritakeun di tempat anu teu pati anggang ti dinya. Hiji jirim lalaki kolot awakna pecekrek pendek, leutik atuh tulang jeung taleng ceuk paribasana teh ngan saukur rorongkong dibungkus ku kulit. Ari kumis atuh bodas makplak, mana ngajeuwid sakitu gedena. Ari leumpangna eta aki-aki teh kawilang teu galib jeung nu sejen. Sabab sanajan kangaranan awak pecekrek pendek bari jeung begang teh eta leumpangna aki-aki teh teu sirikna 2 sikut leungeun teh meuni nyerebebeng maklum atuh dina kitu mah kangaranan jawara murid tunggal tibah kompan gunung sepuh. Ari eta jirim lalaki kolot teh taya liat nu katelah nama Bah Unil atana Piki Unil nyaeta bapana Darwati nu tetela kerek balik ti Garut saenggeus ngalongok adina anu geuring. Bah Unil anu leumpangna katingali angkuh teh meh kabeneran pisan atuh dek kalemur tutugan kiara. Ari anu deukeut mah deui jalanna teh kapaksa manehanana kudu ngaliwatan ka pasirahana
ngan mangsa deket kalemur pasir handap meh kabeneran atuh bah Undil anu ngagedig lempangna teh bet asa ngadadak kabadug ku si Demplu. Harita deui si Demplu teh karek bijil ti jalan pasampangan anu mangsa beres nepungan Juragan Dadu. Keduk bah Undil kabadug ku si Demplu atuh mana kitu puncereng bah Undil panona muncereng molotot ka si Demplu kumis nu sakitu ngajadigna ge atuh harita mah dumadakan teu sirikna jadi nyungklik we nyingsat kaluhur jigah tanduk banteng. Kadenge harita si Demplu teh cumarita ka bah Undil. Aki-aki teh lempang di kitu-kitu teh nanaonan leungeun teh keur bisul na kelek maneh teh euy. Ceuk si Demplu ka bah Undil, manehna teh apaleun yen bah Undil teh sasatna mah hiji jawara kolot nu kawilang barangasan jeung teu kaopan. Aeh kasaha eta ngomong teh? Jang kasaha ilaing teh euy? Cek bah Undil bari nyampeurkeun dina kituna teh atuh siriwil nyampeurkeun ka si Demplu mana deukeut teh atuh teu sirikna bah Undil nepikeun ka tanggahna nya di dina kituna mah dimaklum pan bah Undil mah pendek sedengkeun si Demplu mah sakitu jangkung gede. Bah Undil mencerong kana beungeut si Demplu leungeunna nyerebepeng teu bina weh ti hayam kalkum jagona nu keur beger. Geus puguh si laing si anu lempangna teh neuleuh lain kadua menta hampura ka dewek kalah cuman zakai budak teh dasar bangkar waras ya ceuk bah Undil ka si Demplu. Kudu menta hampura ka maneh dedengan teh kelaanan atuh uing kudu menta hampura ka maneh mah si aki-aki peot mun edeuk oge maneh da nu kudu menta hampura mah ka uing. Sabab maneh teh lempangna tingali atuh teu bina wae ti hayam gagak ngelak jigah nu keur bisul dina kelek sia teh meakeun awahan ke lempang batur. Ceuk si Demplu ka bah Undil ari ku kituna mah si Demplu teh maksudna mah dek meupeus keuyang ka keuheulna tadi ka Juragan Dadung teh ngan sabab ari rek ngambek ka Juragan Dadung manehanana teh atuh loba ronga atuh meh kabeneran pisan. Ayeuna mah bisa meupeus keuyang ka aki-aki anu nurus tunjung ka cida. Kitu cenah pikiranna eta si Demplu. Ribah Undil dasar jalma anu barangasan. Sanajan geus sakitu kakolotanana atuh seak bae manehanana teh teu anta parah deui. Nibankeun tonyokan kana gadona si Demplu. Hiu Bereup katuhuna bah Undil nyasar kana gado si Demplu nu sakitu ngagayotna teu bina we tigah teli hayam anyar di paraban an untung atuh sakalieun eta mah si Demplu ge kusabab lain jelema jore-jore dina perkara usi manehanana ngadengklangkeun beungeutna ka tukang plos bereupna bah Undil teh atuh harita mah teu keuna kana sasaran. Si Demplu nu geus bisa nyingkahan panarajang lawan teu daekeun mikeun kasempatan pikeun ngantep nu jadi lawan manehanana males narajang ka nu jadi lawan. Hiu suku katuhu si Demplu teh atuh dihempatkeun dina tajongan kewong nu nyasar kana cangkeng nu jadi lawan kan meh nu mata kaget pikeun si Demplu eta aki-aki teh batan nyingkahan panarajangna kalah ka tempo eta bah Undil teh nying hareupeun beuteungna kana arah datangna panarajang si Demplu. Cedak bro parengke aduh siah euleuh kadenge si Demplu ngoceak bari sukuna teh ingkuludan ari ku kituna mah alatan karasa lir nu rek potong we saenggeus dipake ngewong ka bah Undil nu awakna karasa teuas teu bina lireunna lapung batu karang. Usaha geprakan oge atuh geus bisa ka ieu lamun si Demplu maksakeun ngalajuran nafsuna teu make hitungan mah tuh geus tangtu bae tah si Demplu teh bakal jadi korban kagagahanana bah Undil dalah can keuna ku panarajangna oge tetela geus sakitu balukarana
komo deui lamun eta si Dempluk katiban ku panarajangna Bah Unil. Si Dempluk harita berengbeng tu ngaberengbeng bae manehanana teh lumpat sanajan bari ingklud-ingkluda. Bari lumpat teh kadenge si Dempluk ngupat ka Bah Unil. Dasar aki-aki ngurus tonjong, deulekeun sia, ke dibales ku aing jeung ku gurung aing sia. Ceuk si Dempluk bari lumpat ngajauhan ka Bah Unil. Ari Bah Unil mah diancam kitu ku si Dempluk. Da saeutik oge atuh teu matak goyah bulu salamar, teu matak aya hariwang jeung karingra. Sabab pikeun manehna mah taya karempan lamun kudu tarung jeung jelema samodel si Dempluk mah. Dalah di mana bae jeung iraha bae ge tangtu bae manehna bakal untupan. Geus kitu mah atuh Bah Unil teh indit deui dek balik ka lemur tutugan Giara. Eos Bah Unil teh atuh lempang mapai-mapai pasawahan bros ka kebon. Teu kacaturkeun lila lempangna Bah Unil. Sakira-kirana dina wanci mengo Bah Unil teh atuh tetela geus nepi ka imah. Reke kadenge panto imah dibuka, atuh Ambu Odah jeung Darwati nu keur aya di dapur teh harita meh bareng nyalampeurkeun ka tengah imah. Aduh, bagean ningan geus mulang abahna. Ceuk Ambu Odah kadenge cumarita. Nyai, cician cai atuh. Abah maneh tuh bisi hanaangeun, buru balik capek geuning. Ceuk Ambu Odah nitah ka Darwati pikeun nyuguhan nginum kanu anyar datang. Dek, Bah Unil atuh diuk dina amparan sama. Ambu Odah oge gek bae atuh manehanana teh milu diuk anepro. Paripok deui Ambu Odah cumarita. Kumaha si Atang teh abahna? Gering naon cenah? Ye ta rada parah teh puguh Ambu. Si Atang teh ieu nincak urut panuaran awi si belegug teh. Nya atuh jadi sukuna rampal menit teh sirikna hampir sapat Ambu. Aduh, dedeuh teuing ningan parana kitu geuning Abah. Nah atuh abahna lain tunggu heula nepi ka rada leuheung mah karunya. Ari kahayang mah Abah ge kitu. Kan geus sababaraha peuting Abah teh asa kaimbikeun wae goreng kana nasiban si Nyai. Malah peuting tadi mah tuh meh pas pisan lah aya kana wanci janari leutik. Ngimpi si Nyai dek di wisaya Kudurwiksa. Nah Abah deh hudang langsung we gura-giru berengbeng ka dieu balik. Kasih Atang ya Abah teh teu bebeja heula sia ieu teh Ambu. Aduh, kutan kitu ningan ka sorang ku Abah teh nya. Tapi nah ari eta Abah balik teu bebeja moal dedeupeun kitu kasih Atang Abah. Moal Ambu lah sababan waktosna ge seep. Euleuh waktosna seep atuh para wargi. Cagnya urang dugi ka dieu heula dina episode nu ayeuna ieu lalakon si Ojeng teh insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun pribados ngahaturkeun ka wargi-wargi sadayana wilujeng boboran siamnya atuh anu mudik mugi asing dilancarkeun di perjalananana disalametkeun dugikeun ka tujuan. Atuh anu teu mudik sawios panginten lemurna di dinya nya pribados ge hoyong mudik sesah atuh da ngan di dieu lemurna. Cik para wargi pribados ye bade mudik ka mana nya gedahna nya. Kumang adul mah pribados teh di pewarang mudik cenah ka ieu ka RT sabelah cenah nganjalana ka Garut nyiksa sia teh jadi curhat deh. Sakitu bae atuh nu tiasa kahaturkeun ku pribados sapunten pisan dina samudaya kaluputan kalepatan utamina bilih aya langkung saur bahe carek dicaletot basa sareng pribados ge nada dihapunten ture dimaklum ku wargi sadayana tina katetiasaan sareng kakirangan mangsa mangdongengkeun. Sakitu bae tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.